Tah, ayeuna Abah alhamdulillah parantos lebet ka Masjid Al Jabar. Abah teh rek ngalaksanakeun salat Isya sareng salat tarawih. Tah, ayeuna jemaah-jemaah masjid teh tos datang bade ngalaksanakeun salat Isya sareng salat tarawih. Tah, wargi-wargi upami teu acan terang kondisi di Al Jabar teh mode kieu. Nah, upami sasi Ramadan seueur nu datang ka Masjid Al Jabar teh bade ngalaksanakeun salat Isya sareng salat tarawih. Tah, abah ge netepan sunat heula sameme salat Isya teh. Tuh katingali ku abah kondisi Masjid Al Jabar teh katinggalna meuni megah. Nah, upami kawari-wari mun hoyong husu ibadah dongkap ka Masjid Al Jabar sewaktu-waktu margi ayeuna teh dina sasi Ramadan. Mudah-mudahan kawari-wari poe ibadah sunatna, ibadah farduna, mudah-mudahan sing dilipet gandakeun. Nah, ayeuna abah parantos seng-seng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah bari diteraskeun kana salat tarawih. Nah, ayeuna teh tos malaman ka 11 mudah-mudahan ibadah sunatna, ibadah wajibna dilipet gandakeun aya panampian Gusti nu kagungan urang sadaya. Nah, ayeuna abah bade ngalaksanakeun salat tarawih berjamaah. Tah, abah nuju netepanana mah ku abah teu direkam margi beusi ngaganggu kahusyuanana anu sanesna. Tah, ayeuna ku abah diringkes we abah tos rengseng ngalaksanakeun salat tarawih. Tah, abah ayeuna mah bade kaluar bade ningalan pemandangan luareun Masjid Al Jabar teh siga kumaha ari wengi. Nah, upami wengi mah sadayana hurung teh diurungkeun, disangkeun, meuni katinggalna ge meuni endah. Tah, katingali ku wargi-wargi ninggal di lebet masjidna ge pemandanganna meuni indah pisan. Tah, meuni raoseun pisan ibadah tarawih teh di dieu mah meuni husu pisan. Tah, kawargi-wargi upami hoyong terang kumaha di luarna tonton wae video abah saterasna abah bari ditemongkeun gambarna. Nah, abah moal panjang anu dicarioskeun ku abah ngacaki wae abah bari ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.